Tah ayeuna tinggal angkat leungeunna, bari ngomong jurus ngagibrik peueuy. Nyaring kah si teh sampah? Benang euy, ka mana sia maneh sok? Alah, kumahakeun atuh ieu, itu pasuk mah kalah kabur geura ka mana atuh? Sia mah watir kumaha lamun paeh aya si Radenan sia teh tuh. Aduh, kumaha nya euy sieun ngarah ka aing atuh da. Ari kieu carana mah. Geus tuh sok tingali ayeuna. Nah, bisa gitu sia teh. Kumaha ini kumahakeun ragaji aing maneh? Jug ayeuna ku pasuk mah ragaji jangjangna meh teu hiber deui. Cuk. Ulah sia teh. Aduh. Nyaring kah si teh sampah? Aduh. Menit teuas atuh ieu teh kumaha nya? Nya siga adi aing sia euy. Alah sia itu. Adi si Ijeng bisa bawa kitu ku pontong dibawa ka deui, bawa balik ka ditu. Bawa balik. Ih, pak, jeng tinggal hudang jeng kumaha tuh ieu urupa tarehan ngaragajina kita. Hadieu maneh mah buru ayo balik. Teh naon maksudna maneh jol dibawa si teh aing capek-capek mawa nya euy. Usul jeng. Ka dieu keur aing maneh si teh sampah. Sia mah. Hiji. Belegug sia masuk mah. Naon maksudna ieu salaki aing jeung dikeureut jangjangna si teh. Gantian sia ieu jangjangna ku jalema hiji wayahna. Nanaonan si teh Sukma berkhianat ka aing. Hampura Tuan Putri, tadi mah dipiwarang ku si Ijeng. Ngomong jeung saha cenah? Alah itu pul tingali pasuk mah panonana ngaburi nyai kitu nya, tingali buburi lekan. Gaskeun ayeuna lah urang bantai lah jurig-jurig sampah kabehna. Yuk, gas. Montong poho si teh, like, comment, jeung subscribe si teh, sampah. Asli ima anu teu beres sigana. Ari sabenerna jurig eta teh bager ka aing teh atawa ngan saukur ngamanfaatkeun nya. Tapi da mal mungkin ngamanfaatkeun hungkul urang mah nya. Da soalna pas tadi ge ngalawan si Raden, urang dibantuan kitu. Kuat ka eungap dicekek kitu urang teh, tapi angger manehna mantuan ka urang da mal mungkin berkhianat atuh. Tapi anehna nabut bisa sieun teh ku peuteui si Raden teh aneh kitu. Jeng, di mana mana jeng? Si Udin euy. Jeng. Ya. Di mana mana Iya deket sumur aing maneh pir ku teu katingali si teh ka dieu. Oh iya geuning. Kalau kukulilingan kitu siga pagong si teh. Ari maneh keur naon si teh ngejedog di sini? Ieu keur nungguan babaturan di lila. Aing teh kalangsu bi teh hampura euy. Naon da urang mah lain nungguan maneh. Ari geus nungguan saha aing maneh da besti mangan saukur urang. Maneh selingkuh. Aing mah nungguan jurig si teh nu bager ka urang lain nungguan maneh. Marukan aing teu bager ka maneh sakieu pedulina atuh ku aing diteang si teh bisi leungit. Heueuh si teh atuh mending ngabaca wae. Atuh da maneh mah ngaleungit aing geus berkorban oge. Atuh nuhun si teh meuni hitungan pisan si teh. Lain hitungan aing maneh saeutikna atuh aya basa ka urang teh si teh kudu aya respectna. Engke deui debatna urang clear ye. Clear kunaon aing maneh? Ieu teh urang teh keur curiga ka jurig anu bager ka urang si teh. Curiga kumaha aing maneh? Kira ku urang ulah milu ka jero sumur si teh ditengah dagoan di dieu ni hoream. Nya alus mata kitu ge meh maneh teh cilaka si teh kudu suudon jadi jelema teh atuh. Suudon cenah husnudon aing maneh mending ngaco pisan atuh dibalik eta mah. Nah ganti deui kitu ngaranna atau kumaha ieu jeng teu ngarti urang mah. Henteu teu diganti emang kitu ngaranna aing maneh husnudon teh berprasangka baik mun suudon berprasangka buruk si teh dibalik maneh mah tadi ngomongna. Perasaan tadi mah asa ngomong husnudon urang teh. Henteu aing ge teh conge si teh. Kitu. Meureun upaha deui nya. Geus dieu kula si teh canggel. Ieu teh urang teh keur neangan nu lainna ting kamarana. Jeung saha kitu maneh ka dieu? Ngabring tadi mah jeung Pak Ustad jeung Pak Sukma jeung si Epul. Tapi eueuh ting ka mana sia euy? Ari maneh ninggalkeun sugan lainna bareng si teh. Atuh da meuni lalaeng le pisan ku aing teh ditinggalkeun we da mau peuteui itu mah lila jadina. Aing maneh si teh kumaha mun kalangsu si teh? Belegug sia mah. Moal atuh si teh Pak Sukma ge apaleun jalana aing maneh. Tapi urang teh asa curiga ka Pak Sukma sia euy. Alah sia nah sarua jeung urang si teh. Sarua urang ge curiga ka Pak Sukma aing maneh tadi. Panonna gurung si teh ngaburi nyai. Tuh kan cek aing ge bener padahal jimatna aya di urang si teh. Moal kitu imah rekayasa Pak Sukma meh manehna meunang peuteui loba kitu nya. Tapi da moal mungkin Pak Sukma berkhianat mah cuk urang mah da soalna emang jurigna teh sieun ku peuteui din. Kitu urang ge lieur jadina pas tadi ge urang ngalawan jurig anu jahat teh nya ku urang teh digibrig-gibrig eta si peuteui teh. Sieun kitu si jurigna teh. Berarti emang Pak Sukma mah teu salah si teh erek mantuan arurang aing maneh si teh tong suudon. Nya tapi angger si teh curiga mah kudu waspada aing maneh. Nya hayu we urang teh anu lainna. Kamarana ari maneh nu lainna ieu teh? Teuing teu apal tadi mah aya. Sok rusuh maneh mah atuh da cek urang ge bareng si teh nih gurung gusuh sia mah jeung ninggalkeun jadi pasilingsingan kieu ai maneh si teh belegug maneh mah. Atuh da laleng le nu lainna mah ku aing teh ditinggalkeun teu garasit pisan cek aing teh yang geus we tinggalkeun ku aing bari lumpat tadi teh da lila. Jadina kieu si teh pasilingsingan da belegug maneh mah teu sabaran jelemana atuh. Geus we ilmu maneh pake atuh metere neanganna si teh make ilmu batin make ilmu eta nu sakti ai maneh.
Pan tadi geus ngomong aing maneh pan jurigna teh eueuh leungit sia teh asup ka jero sumur misah jeung aing maneh. Terus kumaha ieu engke ngelawan siluman nu jahat ai maneh? Pan bisa make peuteuy lain sia teh sampah atuh ni ku aing rudet sia bang. Ku aing digelong geura anjing. Kunaon sia teh ngagas kitu ai maneh sia teh? Ulah sia teh. Heuh atuh da maneh mah teh cukup ku diomongan sakali kuduna mah ngarti sia teh bisa make peuteuy oge ngalawan jurig anu jahat eta teh ai maneh. Kalem atuh ngomongna sia teh sampah. Oh sarwana we maneh ge kitu ngomong teh. Geus ayeuna mana ieu nu lainna geura teang sia teh aing geus capek tadi neangan teu kapanggih wae atuh. Di mana ai mana nu lainna ieu? Teuing aing teh apal geus ulah waka di teang cicing we di dieu meh teu silih teang ke lieur neanganana. Heuh nya tungguan we nya di dieu nya. Kamarana atuh nya euy, masuk mah, Pak Ustad. Din, Pul, di mana, kamarana Din? atuh ih. Nih, Tuh geuning aya ka dieu tuh. Oh itu geuning si koneng teh di teteangan tadi atuh. Kamana wae sia teh Sudin teh? Jeung di marana maneh bineangan tadi. Teteangan ku aing tadi lila. Nah ti marana heula ieu tadi abi neangan Pak Ustad jeung si Udin. Oh tadi orang neangan marane ku kulintengan sia teh ngagawekeun pisan ahli surga tuh. ih pugu arurang nya jeung nya tadi ku kulintengan capeknya jeung nya. Ini asa pangcapena maneh mah. Ngomong naon sia teh Sudin? Kamarana heula tadi Pak Ustad. Oh tadi orang neangan. Pas selingsingan tadi teh berarti silih teangan. Bae atuh da geus araya ieu. Ayeuna kudu kumaha ieu? Oh langsung ayo da senjata ieu geus siap ya peuteuy loba. Sak urang latihan heula eta turunkeun lah si Epulna ih buru. Are din euy. Pul hudang pul. Atuh nih tunduh hoream. Hudang heula sia teh itu latihan heula cenah cek si Udin. Mong tunduh ih. Hudang sia teh. Supa nih. Maneh monyong atuh meuni olah-olah sia teh hudang ai maneh sampah. Udang sia teh si Pul maneh ngerakeun pisan. Nih heueuh atuh nih. Si Udin magelo Yang mani nyaho tunduh aing teh can peureum disuk-isuk. Oh sarua bapak ge hayu buru udang. Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan mengajarkan bagaimana cara melawan jin yang jahat menggunakan peuteuy. Caranya cukup simpel, cukup ngegeber-geber aja peuteuйnya lalu bilang nyaringkah sia teh sampah. Atawa mun henteu make jurus kitu tah. Jurus ngagibrig peuteuy. Tinggal ngomong kitu hungkul. Tepangkeun ye Udin juragan peuteuy. Tah lamun Pak Sukma tepangkeun ye Sukma juragan peuteuy. Lamun Pak Ustad tepangkeun ye ahli surga juragan peuteuy gitu. Jadi nyesuaikeun jeung ciri khasna masing-masing gitu tah. Jadi kasadayana ulah gemper ulah panik nalika aya jurigna langsung we kitu praktekeun eta. Cek urang mah lila kitu Madin langsung we aurkeun kabehanana peuteuйna ai maneh me langsung paeh jurigna. Oh langsung we sia teh ungkep make peuteuy ai maneh atawa asupkeun kabeh kana sumur peuteuйna sia teh meh ka kubur kitu. Ulah pasuk mah atuh kitu mah pan aya di urang di jerona jeung eta siluman anu bager ih. Heueuh tuh untung di bejaan jeng euy. Ayeuna teh si Ijeng teh nya barudak elmuna keur eueuh da soalna jimatna keur asup ka jero sumur ayeuna teh. Keur mantau siluman anu jahat ayeuna teh. Terus kumaha tuh ieu nu mantuan deui? Kalem Pul aya bapak kalem. Tah ayeuna kumaha carana urang bisa asup ka jero sumur ngabongohan supaya si Ajeng teh ku urang bawa kitu tah. Bawa heula keluar jeung siluman anu bagerna kitu. Gewe tinggal dikubur make peuteuy kitu meureun. Ide bagus tah. Pertanyaanna saha anu wani asup ka jero sumur salian ti urang ieu teh? Anu wani teu marane? Geus we atuh kabehanana asup ka jero meh teh sieun teuing. Pul ulah kitu formasina. Jadi tiluan asup ka jero, duaan cicing di luar. Jadi tugasna nu tiluan teh jeung nyerang jurigna. Tah engke nu saorangna eta jeung mawa si Ajeng keluar. Lamun misalkeun geus kaluar kabeh, kakara eta kabeh peuteuйna nu di luhur teh burulukeun ka handap kitu tah, cenah ka ruang. Kitu meureun din carana engke urang di luhur jeung si Apple duaan. Berarti nu asup ka jero teh Pak Ustad, Pak Sukma, jeung ieu sang pahlawan meureunnan. Saha sang pahlawana emangna? Nya urang atuh saha deui ai maneh? Maneh meni asa pangaing napisan atuh. Oh sia teh meuni hayang disebut pahlawan segala atulah. Pahlawan mah Soekarno Hatta, Habibie Ainun, jeung Dewi Persik ai maneh jeung ieu Bituti nya Pak Sukma. Sok ayeuna tinggal latihan carana maraneh kudu tungkul heula kitu nya kieu tah. Sok ayeuna turutan urang tarungkul kabehanana buru. Bari keur teukeun dina hate sima aing sima peuteuy gitu. Tad miluan heula tuh tad miluan buru. Najis hoream naonan sia teh. Pak Ustad miluan atuh tingali batur mah miluan Hoream aing mah sesat sia teh ngagawekeun pisan ahli ibadah atuh. Buru Pak Ustad meuni hese cangkeul ieu Tah ayeuna tinggal angkat leungeunna bari ngomong jurus ngagibrig peuteuy. Nyaringkah sia teh sampah. Leleskeun leungeunna kieu tah. Siga keur ngageber we kumaha ieu. Sok ayeuna bareng 1 2 3. Jurus ngagibrig peuteuy nyaringkah sia teh sampah. Non kala caricing deui era sorangan aing ieu Pak kerek ngadengis Udin seuri Pak. Meni siga toke anu kagencet ku rantang nya. Siga suara berit anu kacepet ku jok motor ning Pak. Teu lucu maneh mah Pul tapi baelah suri we nya.
Sok serius bareng kabeh. Kumaha tadi teh poho deui? Oh lalaunan ngabejaan barang kabeh atuh nih era sorangan mah. Ih meneh hese bejaan sakali teh nya. Tungkul heula kieu tingalinya. Tingali heula kabeh ka dieu. Angkat leungeunna, bari ngomong jurus ngagibrig peuteuy. Sak bareng kabeh aranna hiji doh. Pak tingali kala seri deui geura. Antepkeun mamayu meureun. Si kehet budak saha eta tadi nu goreng patut kuat ka nimbul kanu sirah atuh ieu bocor sirah aing ieu. Ku aing telepon si Sukma geura ieu masih gana barudak si Sukma ieu mah. Sok angkat atuh si teh Sukma. Sak buru kabehna bareng. Oke lah Din, sok deung euy teu teh ngobrol yuk. Oh, rek naon atuh nelpon cenah nya? Kriweuh kieu teh atuh rek nabahas nu tadi sigana mah ieu mah. Halo, Bes, kumaha aya naon? Sukma, ari eta saha nu beungeutna koneng nu goreng patut sia teh saha eta? Oh, si Udin eta nu boga peuteuy kumaha kitu? Eta nimbul kanu sirah aing kuat kabocor ieu. Asup kana jero sumur mawa si Ajeng sigana mah eta teh. Emang geus dimulai gitu? Acan tadi si eta mih heulaan asup ka jero, untung dibawa deui ku jurigna. Terus kumaha deui? Ringan saukur mawa peuteuy hiji geura. Kagos. Terus nah bisa lolos mawa si Ajeng sia teh? Nah jurigna teu ngalawan atau kumaha eta teh? Teuing sigana mah jurigna geus ngartieun soalna tadi si Udin pas ngagibrig-gibrig peuteuy teh cenah jurigna teh karabur berarti geus apaleun eta teh. Oh iya meureun bosna geus dimulai meureun ieu teh. Hayu ampun. Heuh marukana geus dimulai meureun nya. Jadi si Ajengna dilesotkeun meureunnan. Pan saacana jurigna ku urang teh dikolingan heula. Lamun misalkan aya peuteuy cuk urang teh ngabret. Pura-pura sieun we kitu nya. Untung jurigna ngartieun. Lamun teu gagal ieu rencana. Untungna teh teu apaleun, lamun apaleun mah gagal meureunnan ieu jadi bandar peuteuy teh. Sok bereskeun heula we ku maneh ayeuna. Urang moal waka milu soalna ieu nyeri sirah urang teu kuat bocor ieu. Atuh siap hayu nya. Sok awas mun nepikeun ka gagal. Bener cek aing ieu mah nya. Alah jurig daun eta nih goreng patut. Hore bima.